Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana tepang deui sareng singkuring nya Kang Asep Supriyatna dina pidangan carita Nagih Pati. Kumaha daramang sadayana wilujeng Bandungan ieu carios salam baktos kalih salam barokah kanggo palawargi sadayana wilujeng ngadangukeun. Tekung silila buru duul. Harita loba jelema marawa batre jeung marawa paneungeul tapi kubah ahim dicaram deukeut sabab juragan bandi rek gelut jeung eta jelema mung dibantuan najan kubah ahim. Dog ya barudak kade ulah deukeutan juragan bandi nu rek gelut yeuh. Pokona mah saksian teh Bandungan saha nu bakal unggul dina ieu pertarungan yeuh. Ceuk Bah Ahim kawas rek lalajo tinju palawargi. Kocapkeun juragan bandi nu geus pahareup-hareup jeung Panji. Manehna ngarasa teu sabar hayang buru-buru nganyahoankeun saha sabanana eta si Taregos. Jelema, daripada sia nyamuni wae ditukangeun Taregos. Muni ngomong sia sayana. Blak-blakan palaka sia ka kami. Laku kami ge bakal dihampura. Kami moal rek ngayakeun balitungan asal maneh jujur ka kami. Sabalikna Bandi, lamun anjeun jujur ka kami maka kami ge moal ngalakukeun kekerasan ka maneh. Naon atuh nu kudu aku teh? Aku kena dosa sia puluhan tahun ka tukang dojot. Ceuk Panji deui-deui mah nyebut dojot ka Bandi. Juragan Bandi ngadenge kitu geus teu kuat ku amarah, teu anta parah jol sabrut. Juragan Bandi nyerang ka si Taregos ngagunakeun jurus nu mateni. Kurang ajar, mending iya sia. Hiya, holebat. Cileng Panji nyingkahan jurus ti juragan Bandi sabab maneh ge mung ari kudu beunang mah. Sabalikna juragan Bandi tuluy nyusul ngudag-ngudag ka Panji anu tuluy luluncatan ka wasimeut. Hiu, holebat, cileng, hiu, cileng. Hiu, holebat, cileng. Panji luluncatan nyingkahan serangan juragan Bandi anu murudul lir hujan. Tapi memang juragan Bandi geus kesel. Manehna ngetrukeun sakabeh pangadiwasana pikeun mateni ka si Taregos. Atuh dina hiji waktu Panji balangah di dieu kasalahan Panji. Lantaran manehna coroboh ti awal atuh barang nyingkahan serangan juragan Bandi teh dianggap lalawora. Harita juragan Bandi ngasupkeun leungeun kencana rek ngagedor careham Panji. Hiu, holebat, lop. Panji ngelokeun sirahna kahanap nyingkahan serangan juragan Bandi. Tapi orok kaya sabenerna eta serangan tengan saukur daya tipu juragan Bandi sangkan beungeut Panji kahanap. Bener pisan sanggeus katingali beungeut Panji aya di hanap, leungeun katuhu juragan Bandi sakilat ngajamret Taregos nu aya dina beungeutna Panji. Hop, hiat, benang basat. Aduh. Panji reuwas sabab Taregosna geus kajamret ku juragan Bandi. Tapi hal eta kudu ditebus mahal ku juragan Bandi sabab sanggeus kabireungeuh yen Taregosna leupas. Panji luncat ka luhur pisan melentung bari ngabesotkeun dua dampar sukuna kana dada juragan Bandi. Hiu, kalayang, beledak. Juragan Bandi harita ngahanjung nahan napas sabab serangan Panji hebat pisan luar biasa tanagana. Awak juragan Bandi nu sakitu badagna teh malayang macleng neumrat tihang beton imah sisi katuhu. Harita juragan Bandi jajengkengan dilalajoanan ku masyarakat urang Zihonye. Bangsat. Tolong awak aing. Aduh, bangsat, kurang ajar. Tobat Gusti, cangkeng meuni nyeri. Ceuk juragan Bandi mahena teu kuat ku rasa nyeri. Tayohna wae tulang tongongna potong waktu tadi neumrag tihang beton. Sarerea eueuh nu wani nulungan jeung eueuh nu bisa nulungan. Sabab masyarakat di dinya kabisana hengker teu mungkin kudu ngalawan Panji. Tapi satpam anu tita tadi ningalikeun kana eta pertarungan mahina ngarasa kaget. Sabab sanggeus Taregosna leupas mah
banget anu asalna aya di satu kangen taregos teh kaciri katempo kalian jelas yen eta teh Panji pagawe juragan bandi anu anyar anu kakocap Kasep Praspati. Bah Ahim olohok teu nyangka yen hal eta teu dilakukeun ku Panji. Aduh, geuning ujang dah. Ceuk Bah Ahim bari nyampeurkeun ka Panji. Tong riweuh Bah kemaekeun da geus kanyahoan ieu. Ieu teh kuring Bah nu ngalakukeunana. Da daon atun cep teh ban ngalakukeun kitu. Panjang Bah caritana mah. Keun ieu mah urusan kuring jeung juragan bandi. Ceuk Panji bari tuluy leumpang nyampeurkeun juragan bandi anu keunang karak bengkang teu kuat ku rasa nyeri. Barang jol Panji kadinya juragan bandi olohok ngembang kadu reuwas taya di kieuna. Teu nyangka sacongo buuk yen nu ngalakukeun kitu teh sing horeng. Geuning pagawena anu Kasep Praspati nyata Panji ngaranna. Maneh Panji maneh lu ngabohan ka Bapak teh. Maneh naon kesalahan Bapak teh Kasep bet kitu. Juragan bandi teu oleh muji ka Panji sabab memang hatena ngaku yen Panji teh Kasep. Hampura juragan, kuring teu aya niat rek nyilakakeun juragan. Tapi hal ieu ku kuring dilakukeun kadorong ku rasa penasaran anu salila ieu ngebang maluhan hate kuring juragan. Sok juragan geura ngaku kana kasalahan, ku kuring pasti dihampura. Naon atuh kesalahan Bapak teh Kasep? Naon? Lah hidup teh ku Bapak dipikanya teh buat kieu. Nu asih dipulang sengit, nu nyaah dipulang moha. Tobat ke tulang tongong muni nyeri. Aluh Gusti. Ceuk juragan bandi bari muntang kana tihang teu kuat ku rasa nyeri. Juragan, cing inget ku juragan. Naon kasalahan juragan teh atuh? Samemeh kuring nerangkeun hal nu sanyatana cing juragan anu ngomong leuwih teu heula ka kuring. Da ku kuring pasti dihampura juragan. Jadi ujang ngalamar gawe ka Bapak teh karena lungtiknya kitu beneran. Telepat juragan, eta pisan tujuan kuring ka dieu teh. Dari masalah pagawean mah, di mah ge loba juragan pagawean mah. Ngan kuring mah hayang nyaho tapi kuring mung nyilakakeun ka juragan. Eta mah kasalahan juragan we, anu sologoto nyerang ka kuring. Wajar juragan, lamun ena juragan tepikeun ka kitu. Sok inget-inget heula juragan, naon kasalahan juragan. Di dieu juragan bandi perang sabil. Nah mending ngaku atawa tuluy bohong yen manehna geus kungsi mateni hiji kulawarga. Nyatana Yoga jeung pamajikanana nu katelah ambar 25 tahun ka tukang. Bandi terus cicing, teu wani jeung teu wasa kudu nerangkeun kajadian nu sabenerna. Sok juragan, obrolkeun. Meungpeung sadayana masyarakat Cihonye keur aya di dieu. Sadayana tangtos bakal aruningaeun upami juragan tos nyarios mah yen saha sabenerna juragan bandi anu dipika hormat teh. Ke naon atuh? Da Bapak batu sieun kesalahan. Salila ieu Bapak dilembur. Hade ka batur. Nulung ka nu butuh. Nalang ka nu susah. Nu butuh dibantuan. Anu kasusahan oge ku Bapak disumang. Muludan, rajaban, teu boleh sugih. Bapak hadir pangaharepna. Naon kesalahan Bapak teh atuh Kasep? Naon? Ceuk juragan bandi kalahkah ngagulkeun hal-hal nu pernah dilakukeun ku manehanana. Ria kalebetna teh atuh nya palawargi. Kieu we atuh juragana ieu ngaku mah. Cing tetep beungeut kuring. Jeung inget-inget saha ari Yoga juragan. Ceuk Panji da eta mah juragan bandi asa ngadenge gelap saleser tengah poe ereng-erengan nalika Panji nyebutkeun ngaran Yoga. Tobat. Ya Allah. Gusti, ampun Kasep. Ampun Bapak. Ampun Kasep.
Cek juragan Bandi maneh teu wasa nahan cimata anu murubut kaluar. Inget kana kasalahanana di mangsa ka tukang. Teu kudu ceurik juragan, da ku kuring ge dihampura. Ngan sakieu juragan anu jadi kapanasaran kuring teh. Naon kasang tukangna juragan bet kolu tega mateni kolot kuring. Naon kasalahan kolot kuring ka juragan? Sok ngan sakitu kapanasaran kuring mah juragan, kuring mah teu aya niat keur mateni, teu aya niat keur nyelakakeun juragan. Sok jawab juragan, ngarah tereh rengse ieu pasualan teh. Ceuk Panji murudul ku pananya ka juragan Bandi. Maneh teu kuat ku rasa panasaran hayang nyaho naon kasang tukangna eta pasualan. Sajongjongan juragan Bandi ngahulang, manehna nginget-nginget kajadian 25 tahun ka tukang. Manehna teu wasa, manehna era lamun kudu ngomongkeun kajadian nu sabenerna. Di waktu nu sarua nalika juragan Bandi neumrag tihang beton di sisi jalan ngabring jelema awewe hungkul sing horeng teh geuning Ibu Hawiyah atawa Ibu Wiwi geus balik ti Jakarta balik nabeuh kosidahan teh. Barang ningali loba jelema di hadeupun imahna, Ibu Wiwi ngarasa reuwas. Manehna teu asup ka pakarangan imah tapi ngadon sasalingkeran kagigireun garasi beh kulon hayang nyaksian kalayan jelas naon nu kajadian sabenerna di imahna. Aya naon diam ni rame kieu di imah? Saha eta nu ngajega deket si bapa? Alah, geuning si Panji. Kunaon si Panji meuni kitu nya nulak cangkeng? Ceuk Ibu Wiwi, manehna teu nyaho kana kajadian samemehna. Sabab manehna datang juragan Bandi geus namru deukeut tihang beton. Harita juragan Bandi masih kena ngahulang nginget-nginget kejadian 25 tahun ka tukang. Keun atuh Kasep. Kumaparek diobrolkeun. Kumaparek diterangkeun sanyatana. Kieu eta teh Kasep dongengna. Tapi hampura samemehna. Bapak teu aya maksud goreng. Teu aya maksud jahat Kasep. Ceuk juragan Bandi, manehna ngawawadianan jeung nerangkeun anu dipikah hayang ku hatena mangsa harita. Kumaha kajadian sabenerna? Kieu Kasep, ieu carita riwayat kajadian 25 tahun ka tukang. Ceuk juragan Bandi. Palawargi ieu carita tumiba ka kulawarga Yoga 25 tahun ka tukang. Saha ari Yoga? Yoga teh nyaeta bapana Panji, salakina Ambar anakna Eyang Jembar teh. Yoga capek awakna sababeurangna geus hajat nyunatan anakna leutik keneh nyata Panji nu umurna karek ninjak 5 tahun. Yoga jeung Ambar kakocap jalma beunghar di lemur eta. Nepikeun ka hajat nyunatan oge nabeuh 3 grup kenang penca nu aya di tatangga lemurna. Rongkah pisan hajatna sabab salian tinangap kenang penca Yoga oge ngabagikeun zakat ka 1000 budak yatim jeung kaum duafa sejena. Subhanallah, luar biasa pisan palawargi. Pok atuh harita Yoga ngomong ka pamajikanana. Kumaha Nyai? Tos dibayar anu dararmal sadayana? Ceuk Yoga ka Ambar nu jadi pamajikanana. Parantos Akang mung kantun si bibi anu masak. Tadi teh kabajeng Uwi saur nama putrana teu damang. Ceuk Nyi Ambar bari leungeunna teu cicing, pakupis, meresan amplop, sesa panyecep nu dibagikeun ka para pagawe. Oh nya tuh syukur ari kitu mah Akang bingah pisan. Ngan hanyakal Akang teh teu ningali Kang Bandi, padahal ku Akang dibutuhkeun pisan Kang Bandi teh pikeun ngajajaran acara. Tapi kemana ari Kang Bandi bet tesumpingnya. Ceuk Yoga maehna ngarasa heran ku lampahna sobat nyeta Bandi nu teu hadir dina acara poe tadi. Padahal dianti-anti pisan ku Yoga teh. Sabab Bandi teh minangka sobat tupang deuketna.
sobat tibu budak malah diajar nage bareng jeung yoga saguru saelmu. Ngan pedah ari bandi mah teu tutas sabab teu ari kukuli keur nyiar kipayah maraban nu jadi inung nu geus kolot. Sawios atuh teu aya makang lada. Kumaha deui panginten Kang bandina rarepot? Ceuk Nya Ambar ngababaraha teh nu jadi salaki. Oh nya atuh lah keun bae. Paling ge isu pemerenya urang bere idangan lamun manehna ka dieu. Nyata kitu we Kang lah. Ulah kirang-kirangnya hormat urang mah nya ka anjeunna da. Sami eta ge tunggal dulur urang keneh. Ceuk Nya Ambar, manehna kawas salaki na we. Kabandi teh ngaku dulur teu ngaku sobat. Waktu tuluy lumaku maju beuki peuting. Yoga jeung Ambar nu geus capek masih keneh migawe hal-hal leutik sesahajat. Ari Panji harita teh geus sare sabab beurangna capek lalajo kenang penca nu dipikaresepna. Sabot keur gunem catur paduduaan di imah kadenge panto aya nu ngetrokan. Saha eta nya? Ceuk Yoga manehna ngarasa reuwas sabab geus rek tengah peuting aya nu kaketrok ka imahna. Ditinggal we atuh Kang milih tamu anu teu acan sumping tinu tebih anu tadi teu kabujang sumping ka dieu. Nya tuh urang tinggal we nya bisi cenah penting nyai. Mangga. Ceuk Amar. Ari Yoga harita mahna muru ka panto hareup, kolotrak tulakna dibuka, berai panto muka, angin nyegok, asup ka imah karasa tiris. Maklum, di lemur mah jam sakitu teh angin keur meujeuhna tiis. Ditamah diku hujan rada miripis, turun ka peutingnakeun. Geuningan ki sobat, ka mana wae? Ari Akang, jam sakieu kakarak jebul. Ceuk Yoga manehna ngabageakeun ka tamu nu karakjol. Sing horeng eta teh Bandi, sobatna anu tadi teu hadir. Iya nyata, gak hampura pisan teu datang tadi teh sabab teu ari kukuli Akang teh. Tadi teh aya nu nitah ngalakai nyaku Akang teh disanggupan. Lain teu inget kana janji jeung Yoga ngan Akang teh lah nyata tuh buruhna kursi emak da bubuhan geus teu boga beas. Ceuk Bandi mahna sasadu meh tadi hampura ka Yoga lantaran teu datang tadi beurang dina waktu acara hajatan. Nya teu naon Kang, sok atuh ka jero urang ngopi lah di jero mah, cai-cai mah aya, cau ge aya keneh da Kang. Ceuk Yoga bari harita mahna mukakeun panto leuwih lebar. Bandi teu kungsi dititah 2 kali. Kalacat mahna unggah kana golodog. Bus asup ka jero imah Yoga. Kasampak Ambar masih keneh emok cabok bari meresan amplop. Geuning, Akang. Muhun nyai, duh hapunten nya. Akang teh tadi teu tiasa dongkap ngaluhan kana acara nyai. Lain teu inget ngan ieu we Akangna aya pemengan gitu di piurang ngalakai. Walon Bandi bari tungkul rada era sabab inget kana kahadean jeung jasana Ambar katut Yoga. Anu minang hade kamanehanana tulung tinulungan taya pamrih luar biasa. Teu naon Akang sawios da aya ge sami Akang sumping. Bade ngaleut naon atuh Kang? Ceuk Amar. Keun bae nyai lah teu kudu teu kudu riweuh-riweuh. Akang mah da lain hayang disuguhan. Kewe Akang mah hayang ngobrol jeung Yoga. Ceuk Bandi bari gek harita mehna diuk dina samak. Tuluy nyarane kana bilik. Beungeutna kaciri rada ngariuk bangun keur ngemu hiji pasualan. Atuh pang damalkeun cai kopi we nyai, awatos bilih tiris Kang Bandina. Ceuk Yoga ka pamajikanana. Mangga Akang mangga. Ambar ngaleos ka dapur nu maksudna rek nyieun cai kopi keur Bandi jeung salakina. Aya naon atuh Kang? Bangun keur aya kasusah? Ceuk Yoga nanya ka Bandi salaku sobatna. Kieu teh ganya. Akang teh bingung gitu ya. Bingung teu manghitung-tung susah taya hinggana. Akang teh ditarikan kawin. Urang Cihonye. Oh, nya. Saha ngaranna teh? Wiwi nya. Tah bener Wiwi.
Akang tenggeus aya kana 3 bulan ditarikan kawin Wiwi sabab Wiwi geus teu kuat ku kaayaan anu ripuh. Dasar ruanya teh akang jelema ripuh, jelema koreh-koreh cok. Ayeuna dahar isuk henteu, isuk dahar sore henteu. Kumaha tuh akang teh nya? Ceuk Bandi, manehna ngarasa bingung ku kaayaan anu keur disahareupan harita kumanehanana. Anu jantan bingungna kumaha Kang? Kieu anu jadi kabingung teh. Wiwi teh daek dikawin ku akang. Pan hanya ka cenah akang teh kudu mawa harta anu loba. Maehna mung ripuh lamun engke geus rumah tangga jeung akang teh. Maehna yang senang hayang nangah ningbru di juru bro di panto. Sedangkan panjoga ge apa kaayaan akang tibatan sakieu boro-boro hayang bro di juru bro di panto. Keur dahar sapopoe ge sakieu seuseutna. Oh gitu permasalahan teh Kang. Nya kitu yog. Kumaha cing kira-kira menurutkeun yoga ieu hadena? Emangna Akang peryogi sabaraha atuh? Artos atanapi perhiasan kumaha kinten-kinten abdi tiasa ngabantos gitu. Hari akang mada bingung ganya. Enak cek akang loba can puguh cek si Wiwi loba. Ayeuna cek akang cukup can puguh cek si Wiwi mah cukup. Teuing kudu maha akang teh teh. Ceuk Bandi anger mahena aya dina kabingungna. Dalam abdi nagaduh makang ku abdi ditulungan tapi nya abdi ge dabatan sakieu ieu teh nyata komo tadi ngesajatan nyunatan budak. Nyari yoga mah geus regreg rumah tangga ge. Da imah geus aya sawah lega kebon. Aya ari akang mah banaon atuh anu rek disogrogeun eueuh pisan pupurieuna na akang mah. Kumaha atuh bingung abdi nulunganana. Ceuk yoga mahena milu ngarahu. Sabab bingung keur nulungan sobatna. Sedengkeun kahayang Bandi mah lain kitu palawargi. Kahayang Bandi mah yoga teh mere harta anu dicekel kumanehanana. Ieu Bandi mibanda sifat sarakah, sirik kana rejeki batur. Sabenerna tiba heula Bandi teh sirik ku harta anu dipimili ku yoga. Jeung sirik lantaran yoga mah ti umur ngora geus bisa rumah tangga. Sedangkeun manehanana ayeuna umurna geus 34 taun can boga pamajikan. Kumaha tuh yog? Akang tidak bingung dah akang yang rumah tangga juga yoga. Nya Kang rumah tangga mah mangga ngan panginten abdi tiasa nulungan ka Akang ala kadarna. Ulah ala kadarna tuga da yoga mah jelema beunghar, da yoga malah atuh ngaluarkeun sawah sabau wae mah keur akang parugi. Ceuk Bandi paciri pisan manehanana hayang dibere ku yoga. Yoga bingung naon anu kudu diomongkeun ka Bandi. Tapi Bandi memang geus bingung hatena, pikiranana geus poek, maehna kausap setan. Maenha leuwih keneh ngadenge jeung leuwih keneh nurut ka calon pamajikanana nyaeta Wiwi. Nu aya dina uteukna iwati duit jeung emas. Ku ayana kitu nalika yoga keur ngahuleng, Bandi mikir sajongjongan kumaha tata cara ngarebut harta nu aya di yoga jeung Ambar. Kumahanya supaya aing bisa ngarebut harta si yoga ya. Sabab aing yakin si yoga beunghar, emas loba, duit numpuk. Sabab si eta jelema beunghar. Sawah tegal, kebon, ingon-ingon geus teu kahitung. Aduh, kumahanya. Ceuk Bandi maehna bingung, tapi setan terus ngaharewos, ngojok-ngojok kana hate jeung jiwa na ieu Bandi. Ku ayana iman anu kurang hade, iman anu kurang panger. Bandi kausap setan, geus kalap pikiranana. Teu inget ka temah wadi, teu inget yen yoga teh sobat anu sajati, sobat anu nyaah ka manehna ti ngongora. Nalika yoga keur ngahuleng, sakilat Bandi nyabut bedog nu aya dina cangkengna. Teu anta parah, hiu bres! Eta bedog ditubleskeun kana dada yoga anu aya di hareupeunana. Kang, kunaon Kang teh? Kunaon Kang teh buat mehan kuring. Aduh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kang, tega Kang Bandi ka kuring.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sakitu nu kaluar tina bibir Yoga. Satuluyna Yoga ngahenjalkeun nyawa nalika Bandi nyambut bedog tina dadana Yoga. Sret burial. Getih ngaburial tina tatu na Yoga anu gudawang tapak bedog na Bandi. Hiji teh sia, tinggal pamajikan nana ieu. Ceuk Bandi bari tuluy mehna lempang ka dapur. Kasampak ambar keur diuk hareupeun hawu ngasur-ngasur seuneu keur naheureu cai darek nyuguhan kopi ka Bandi. Barang jol Bandi datang ka dinya bari ngajingjing bedog nu baloboran ku getih. Ambar colohok mata simeuteun teu nyaho naon nu kudu dipilampah. Tapi can ge ambar sadar kana kaayaan geus bres manten bedog Bandi nu bles kana tonggongna. Hiuk bres. Allahu Akbar. Ceuk ambar manehna nyuk-nyuk kana hawu nu keur hurung. Atuh geus teu bisa diponah deui. Buuk ambar kaduruk malah sirahna ge kaduruk sawareh. Bandi kala pikiranana. Bedog anu geus nubles tongong ambar dicabut satarikna. Sret burial. Getih taya bedana ngaburial tina tatu ambar saperti tatuna Yoga. Bandi nu geus poek pikirna ngajajak bujur ambar anu nongeng sisi hawu. Jakuk gebruk. Ambar nongeng sisi hawu. Geus teu puguh rupana nya hideung ku lebu nya beureum ku getih. Bandi harita tuluy labas ka kamar ngabongkar lomari anu aya di kamar Yoga. Bru. Bandi lumpat di jero kamar kerekek bray. Lomari muka tuluy diawut-awut ku Bandi. Kurehel duit satumpuk jeung emas sapeti. Lep kumanehna diasupkeun kana kantong nu disadiakeun ti imahna. Bandi poek pikirna kalap hatena manehna geus teu bisa ngabedakeun mana salah mana bener. Nu aya dina pikiranna iwal ti harta jeung duit keur nedunan ka hayang pipa majikaneunana nyaeta Wiwin. Kocapkeun di tukang bade gayoga nu katelah Mang Ocid ngadenge riweuh jeung nu ngajerit di hareup mahna luncat ka hareup ka jero imah. Barang breh teh kasampak dununganana geus ngabebengkang bari mandi getih. Teu wudu ieu Mang Ocid reuwas taya papadana. Aduh, Aden, kunaon ieu teh? Aduh, Aden, kunaon? Ceuk Mang Ocid bari gabrug meh ngarontok Yoga anu geus mandi getih. Atuh puguh we, getih anu ngagewor teh ngabaseuhan kana bajuna Mang Ocid. Kurang ajar. Saha anu geus patenina teh? Kurang ajar. Ceuk Mang Ocid bari jung nangtung. Keur kitu manehna ngadenge anu bragrug di jero kamar Yoga. Atuh teu atna parah dijeleng luncat ka jero kamar. Kasampak teh aya jelema keur ngubrak ngabrik eusi lomari. Sia teh bangsat ya. Geus pateni dulungan aing. Bangsat sia. Ceuk Mang Ocid bari hiuk ceubeuh. Manehna nampiling careham Bandi anu keur ngubrak ngabrik eusi lomari. Atuh Bandi reuwas taya di kieuna. Sakilat mehna mali ka tukang bari ngahembatkeun peureupna noncok ka Mang Ocid. Hiuk ceubeuh. Bangsat sia. Ngalawan ka aing. Ceuk Mang Ocid manehna ngadang heak bari ngusap irungna anu karasa baseuh ku getih. Tapi Bandi manehna geus teu inget kana naon. Jeleng manehna luncat ngaliwatan jandela maksudna rek kabur. Tapi Mang Ocid nyusul luncat ngudag Bandi. Atuh teu bisa dipondah deui. Keur kajadian tarung di pipir imah Bandi dilawan ku Mang Ocid. Ngan hanyakal Bandi anu lain bandingna keur Mang Ocid unggul dina tarung. Bandi bisa lumpat kalayan mawa duit jeung emas anu meunang maling ti Yoga. Mang Ocid anu geus leuleus mahina maksakeun lumpat budak Bandi ngan hanyakal Bandina pinter. Waktu Mang Ocid lumpat ka hareup, Bandi balik di ka tukang tuluy maledogeun peso balati keuna kana cecekolan Mang Ocid. Belesat, srep. Aduh. Aduh, aya nu nyeureut kana bitis. Aduh.
Cek Mang Ocin bari puduk-puduk. Harita Mang Ocin ngulupung sisi jalan sabab cecekolan anak katiir ku peso balati di Bandi. Mang Ocin teu bisa walakaya teu bisa nulungan kanu jadi nulungan. Koca Panji anu harita keresare ngadenge nu ribut di kamar bapana. Kawas aya nu mawa manehna lumpat keluar bari ceurik muru ka imah akina. Tah, gitu Kasep. Malah teh gitu. Jadi bapak teh tuh nyaho yen bapak bakal mateni inung bapak hidup. Bapak teh poek pikir. Bapak teh kalap. Geus teu bisa ngabedakeun mana salah mana bener. Sebab bapak dituntut ku pamajikaneun menang cenah kawin ka kuring. Tapi hayang beunghar mung sangsara. Kitu Kasep. Cek Bandi anu harita manehna masih keneh ngagoler sisi tihang beton. Cangkeng naremuk awakna pasiksa. Panji colohok teu bisa ngomong. Sanggeus nyaho yen kitu ka sang tukangna. Juragan Bandi mateni nu jadi kolotna. Bingung keur Panji kudu kumaha carana. Sangkan hatena tentrem jeung manehna bisa narima kana eta kanyataan. Lilila Panji pok harita nyarita. Bingung kuring teh juragan ai kitu mah. Saha anu ku kuring kudu disalahkeun? Nah juragan atawa ibu haji. Sabab juragan moal ngalakukeun kitu lamun eueuh tuntutan ti ibu haji. Jeung di ibu haji teu bisa disalahkeun. Sabab nu ngalakukeun eta kajahatan ti juragan. Kuring bingung juragan. Ceuk Panji bener-bener ngarasa bingung naon nu kudu dicokot kaputusan tina eta pasoalan. Kocap Ibu Wiwi anu harita manehna keur nyempod sisi garasi. Manehna ngarasa reuwas, ngarasa era. Sanggeus rusiahna dibolekerkeun ku salakina mangkaning loba jelema di hareupeun imahna. Ibu Wiwi boga maksud arek ngangles kana hal eta. Manehna hayang ngeleungitkeun Panji ti eta lemur ku cara manehanana. Manehna teu hayang diwiwirang ku kehadiran Panji anu musik-musik kana kaayaan riwayat manehna baheula. Ku kituna harita Ibu Wiwi manehna ngodok tas ngaluarkeun pestol anu anyar meuli ti Jakarta. Memang Bu Wiwi kakocap jelema rapekan. Manehna kungsi diajar nemak make airsoft gun ka asupna olahraga. Tapi ayeuna manehna boga pestol menang meuli ti mafia di Jakarta. Manehna boga maksud rek nembak Panji ti kajauhan keur ngaleungitkeun nyawa Panji. Tapi kulantaran manehna can biasa ngagunakeun pestol, anu akhirna leungeunna henteu teg narik pelatuk eta pestol. Akibatna congo pestol lain ngarah ka Panji tapi ngarah kana dadana juragan Bandi anu harita keur ngagoler sisi tihang. Akhirna 3 tembakan keluar tina pestol na Ibu Wiwi. Ngan hanyakal anu keuna teh lain Panji, tapi juragan Bandi anu keur gugulingan ngarasakeun nyeri. Tobat, naon ieu teh? Naon deui? Oh, saha nu tega mayan aing? Saha nu ani nemak? Aduh, tega kurang ajar. Saha eta? Saha? Juragan Bandi nges tepi kana titis tulisna. Ajal dina leungeun pamajikanana, lain dina leungeun Panji anu tadi patelak jeung manehanana. Tetela geuning ari hukumah anger katarima sok sanajan di dunya keneh palawargi. Ningali kanyataan nu saperti kitu Ibu Wiwi jadi reuwas. Manehna teu sadar ngajerit nubruk salakina. Bapak ulah ninggalkeun kuring, Bapak. Ceuk Ibu Wiwi gabrug ngarontok salakina nu geus mani getih. Tapi Ibu Wiwi teu kuat awakna. Sabab manehna capek geus di Jakarta. Atuh ningali kanyataan kitu teh manehna ngalangrek
kapaehan dina luhureun dada salakina. Palawargi sadayana kajadian ieu estu teu disangka-sangka ku masyarakat Cihonje. Sabab kajadianana istuning di luar dugaan. Sanggeus Juragan Bandi kanyahoan maot jeung Ibu Wiwi oge kapaehan, masyarakat kakarak ribut, reuwas kareureunnakeun, atuh burudul sararea nyampeurkeun kana layon Juragan Bandi jeung ka Ibu Wiwi anu keur kapiuhan. Pok harita Bahlili ngamimitian ngomong, Ke barudak ke. Tong deukeut teuing tong leuweuh teuing ka dieu getih pesengan baju eta. ceuk Bahlili salaku lebe di lemur eta. Kudu dikumahakeun atuh bahyang sih ya, ceuk hiji jelema ti tukang. Kieu sok kieu. Bagi dua. Ieu layon Juragan Bandi, sok gotong ka jero. Gotong ke obatan. Ari 5 deui bebeja ka desa nginjem ambulan kitu. Jemput Ibu Wiwi anturkeun kitu ka klinik atawa ka rumah sakit. Ceuk Bahlili paparentah ngatur ke masyarakat urang dinya, atuh teu kudu 2 kali nitah. Peryak jelema harita misahkeun diri sawareh mulasara layon Juragan Bandi ari nu sawareh deui ngajemput mobil ambulan nu aya di desa keur nganterkeun Ibu Wiwi ka rumah sakit. Sedengkeun harita Panji nempo jelema ribut teu bisa kukumaha manehna ngusap dada tuluy ngaranggahkeun leungeun ngaduakeun Juragan Bandi nu geus tilar dunya ku leungeun pamajikanana. Hampura Juragan, kuring teu boga niat keur mateni Juragan. Geuning Juragan teh tiwasna mah ku pamajikan Juragan keneh nu nyasarakeun kalakuan Juragan di mangsa baheula. Ku kuring didoakeun Juragan sing ditarima iman Islamna ku Allah, sing dicaangkeun di jero kuburna Juragan, sing menang nikmat kubur ulah menang siksa kubur. Amin ya robbal alamin. Ceuk Panji bari tuluy ngusap beungeutna nungtung doana ku surat Al-Fatihah. Sanggeus kitu Panji netelkeun 2 indung sukuna kana taneuh. Pileuleyan urang Cihonje hampura kuring. Pelesat, les. Panji lumpat ninggalkeun lemur Cihonje. Panji geus teu hayang nyaho kana urusan kulawarga Juragan Bandi, mahena balik nuju ka babakan waru. Bareng jeung meletekna panon poe, ambulan datang ngajemput Ibu Wiwi rek dianterkeun ka rumah sakit. Sedengkeun nu aya di imah masih keneh riweuh mulasara layon Juragan Bandi darek dikuburkeun poe eta keneh. Ari Bahmadi anu geus ngali kuburan harita nanyakeun Sunar nu teu katempo aya waktu keur kajadian. Pok Bahmadi nanya ka Mang Samid nu kabeneran aya gigireunana. Tanya, ari si Sunar ka mana eta? Sakitu kajadian riweuh teh. Muni eueuh moal-moal mid. Ceuk Bahmadi ka Mang Samid. Pok harita Mang Samid ngajawab, Nya eta baheula abdi teu ngartos. Si Bregul teh teu katingali pisan. Muni eueuh belana ka kolot. Ceuk Mang Samid mahena ngarasa keuheul ku kalakuan si Sunar nu memang taya belana. Sakitu kolotna palasra jeung ripuh teh taya temong-temong. Cagtuna kaayaan di imah Juragan Bandi anu harita keur siap-siap arek ngurebkeun layon Juragan Bandi.
Capkeun Ibu Wiwi anu harita geus nepi di rumah sakit, manehna dipariksa ku dokter umum di IGD. Sangeus dipariksa kalian gemet, Ibu Wiwi sadar, tuluy dibereng nginum ku perawat. Kunaon ieu teh? Aya di mana kuring? Ceuk Ibu Wiwi, manehna ngomong nanya ka jalma anu aya gigireunana. Ke sakedap punya ibu aya di rumah sakit nuju dirawat heula. Jalaran wengi tadi ibu dicanak ka dieu ku wargi ibunya. Ibu teh nuju kaayaan kapiuhan. Ceuk dokter anu aya gigireun Ibu Wiwi. Ibu Wiwi ngarasa kaget, da manehna mah teu hayang ka rumah sakit, manehna hayang anger cicing di imah. Atuh najan ripuh oge manehna pok ngomong ka dokter. Bapak dokter, da abdi mah teu kunaon. Abdi mah tadi ge reuwas hungkul da. Abdi mah bade wangsul we ka lemur Pak Dokter. Cek Ibu Wiwi, bari manehna teu sadar yen beungeutna masih keneh heupias. Tapi dokter teu ngijinan Ibu Wiwi balik. Sakedap bunya kieu we kieu. Diantosan dugikeun ka tengah dinten, margi ibu kedah mulihkeun heula badan anu sakieu parahna. Sakedap ibu dugi ka lohor we. Ceuk dokter. Moal Pak Dokter, abdi mah hoyong uwih we. Sawios ari bade dirawatna abdi mah kajian dirawat di bumi we. Keun dokter ku abdi dibayar sabaraha. Perawatna nyuhungkeun we opat urang mah. Kanggo ngurus abdi di bumi ari abdi kedah dirawat mah atuh. Cing, kadiekeun nomor rekening dokter. Ku abdi ditransfer ayeuna. Ceuk Ibu Wiwi, manehna boga maksud nyocok ka dokter sangkan manehna buru balik. Ibu Wiwi manehna hayang geura balik sabab manehna inget di Jakarta teh manehna can mani. Mangkaning 3 poe guyer jeung jajaka bayaran. Manehna sadar jeung manehna inget yen eta teh kalakuan anu goreng. Manehna ngarasa kotor dirina sabab can mani, lain inget kana dosa, inget can mani balawargi kadenya. Atuh dokter sangeus ditanyakeun nomor rekening mah teu bisa kumaha. Tekung silila dokter mere nomor rekening ka Ibu Wiwi. Ya nomor rekening abdi mangga ditransfer we nya. Engke ku abdi dibagi-bagi sareng perawat ari ibu palai dirawat di bumi nya. Mangga dokter, ku abdi ditransfer sacekapna. Ngan dokter jeung perawat mah engke we lah rada beurang datang ka imah mah. Da kuring mah teu kuat hayang mani. Awak nu dirariget. Ceuk Ibu Wiwi deui. Kumaha transferna parantos? Parantos dokter, mangga sok we diuningan dina rekening da pasti geus asup. Ena mah kuring minta ambulan we anterkeun ka imah. Keun ke di imah dibayar ongkosna mah. Atawa rek ditransferkeun ge gae, kuring mah teu kuat hayang balik, dokter. Ceuk Ibu Wiwi meuni maksa ka dokter hayang balik, harita kene. Atuh dokter teh ari geus nyaho yen aya duit nu asup kana rekeningna, ulah giru manehna nyamperkeun ka patugas anu sok biasa nyekel mobil ambulan. Sanggeus cacarita yen kudu nganterkeun Ibu Wiwi, dokter nitah pagawena pikeun ngasupkeun Bu Wiwi kana ambulan make belangkar. Gurudug, belangkar maju ninggalkeun IGD, muru kana ambulan. Tekung silila bus Ibu Wiwi asup kana ambulan. Patugas nu geus nganterkeunana tuluy ngaleos asup deui ka rohanganana. Sok supir, buru anterkeun kuring mah hayang balik. Teu kuat iteh hayang mani, awak meunila leuleus kieu. Ceuk Bu Wiwi. Siap Bu, ku abdi dijajabkeun ayeuna keneh yo. Ceuk supir anu tetela urang Jawa, mahena geus lila cicing di Sunda jadi supir ambulan. Gerung, mobil ambulan maju ninggalkeun rumah sakit. Bari teu poho ngaheangkeun serine, minang katana aya jelema anu keur gering dina ambulan. Mobil tuluy maju nyemprung di sisi jalan. Mobil anu aya di hareupeunana nyisi nyingkahan mobil ambulan mere jalan supaya lancar perjalananana. Teu kacatur lila di jalan, hocapkeun Ibu Wiwi geus nepi ka imah. Kasampak teh di imah geus haroong. Kabeh jalma geus balik
Sabab mula sara juragan bandi geus rengse. Malah mah juragan bandi geus dikurebkeun tadi ku palebe jeung warga Cihonye. Kasampak teh nu aya ngan si Sunar nu keur ngabongkek sare dihanapeun TV bari teu di baju-baju acan. Gusti nu agung, aing mah boga budak teh teu kabeneran. Sakitu inung keripuh teh kalakah sare jam sakieu teh. Hei, ucuk kasep, gugah jang. Gugah. Bantuan ibu ya. Cek Bu Wiwi bari ngaguyah-guyah anakna. Tapi si Sunar teu ngadenge. Manehna tuluy ngabongkek sare. Ibu Wiwi ngarasa kesel. Habek anakna digebot pelebah dadana. Korejat si Sunar hudang bari rucang riceng. Aya nambu. Bayan teh. Aya naon? Cek si Sunar. Hudang, ibu pangnaheurkeun cayah yang mani leuleus ieu teh. Cek Bu Wiwi anu memang awakna rariget jeung leuleus. Teu bisa sieun ngetrekeun gasna ge sieun ngahebos Ibu mah abdi keur sare kalaka diganggu. Cek si Sunar bari terekel manehna lempang naik tangga nuju ka rohangan katilu. Atuh Ibu Wiwi ngan ukur bisa ngegel biwir nahan kaamek. Tapi teu bisa kumaha lantaran si Sunar teh anak hiji-hijina nu paling dipika meumeut ku manehanana. Dina kaayaan leuleus tur awak anu rampoh-poy, Bu Wiwi maksakeun naeur cai 2 panci sabab hayang seubeuh cenah mani ku cihaneut. Ngan hanyakal Bu Wiwi teu sadar jeung teu nyaho yen selang gas anu aya di hanapeun meja kompor teh geus raca digegelan ku beurit. Atuh barang ieu kompor dicetrekeun gas kadenge ngajerejes. Tuluy nyebar ka sakuliah imah minuhan sakabeh rohangan anu aya di eta imah. Bu Wiwi manehna kalap berkaditu berkadieu lulumpatan imah geus kakepung ku gas. Sabot keur kitu jelegu. Tigi geureun imah jeung ti dapur kadenge sora nu ngajelegur. Sing horeng seuneu geus ngentab-ngentab kaluar tina 4 tangki nu aya di garasina. Ibu Wiwi teu apal yen 4 tangki BBM di garasina teh can dikaluarkeun ku salakina. Atuh geus teu bisa dicegah deui. Ieu imah Ibu Wiwi kakepung ku seuneu anu nguntab-nguntab datangna tina tangki jeung tina gas anu aya di dapur imahna. Bu Wiwi kokoceakan ceceritan di jero imah tapi teu aya nu alire. Kocapkeun di luar. Masyarakat anu aya di luareun imah juragan bandi sing carerit sing koceak sabab ningali seuneu nu nguntab-nguntab. Jabat tabung gas anu 3 kilo, 5 kilo jeung 12 kilo lalu catan haliber ti jero imah juragan bandi. Alah, sia, ibah aing ruksak. Itu kacana peupeus, katingang tabung. Gusti, itu meni hiber kitu gas 12 kilo. Aluh sia, ka imah si emak. Ceuk hiji awewe anu hiji gimang bari ngewer sampingna. Manehna riweuh ningali imahna anu ruksak katingang tabung gas. Aduh, naon teh? Eueuh sia motor ijo aing. Eueuh kaduruk tuh nya. Dosa saha ieu alah. Motor mangkaning can lunas. Ceuk aki-aki riweuh ningali motor incuna kaduruk katingang tabung gas 12 kilo. Eta aki-aki mainna amek-amekan nyalahkeun ka kulawarga juragan bandi. Tah ieu tina dosa teh yo. Ieu tah tina dosa teh ngaruksak ka masyarakat. Imah ruksak, motor ruksak, kumaha mun geus kieu yo? Ceuk si aki manehna riweuh sorangan. Batur nu aya luareun imah juragan bandi beuki panik sanggeus ningali tabung gas anu haliberan ti imah juragan bandi. Malah mah pos satpam oge ancur katingang 8 tabung gas anu hiber ti imah juragan bandi. Seuneu anu muntab-muntab tuluy nyebar ka sabudeurun imah juragan bandi. Material nu sakitu legana ludes kaduru. Mangkaning di jerona teh barang-barang bangunan anyar meuli kaya ning triplek, kaso galar jeung sajabana. Utamana tiner anu gampang pisan kagunaan ku seuneu.
Ditamah deui ku minyak anu aya dina truk aya kana 150 kartona kabeh milu jadi seuneu. Buluwi kokoceakan hayang nulungan anakna teu bisa sabab si Sunan ngabongkek sare di luhur. Geus teu kadenge di sorana. Pastina kaduruk jeung imah-imahna. Ibu Wiwi oge harita palastra di imah geus teu bisa ditulungan. Kitu nungguhin carita palawargi. Ieu imah baheula dibangunna ku duit anu teu munah sabar. Bu Wiwi mibanda harta anu loba lain tina jalan anu bener. Di dunia keneh ku Allah geus diduruk ku seuneu. Homo engke akhirat di neraka jahanam. Mangga dilenyepan ieu carita hapunten anu kasuhun singkuring Kang Asep Supriyatna ti Sukabumi oge Bapak Galih Sundara salaku pangarang nyuhungkeun dihapunten boh bilih aya nami nu kasebit aya asma anu kasebat aya lemur anu kasebut singkuring nyuhungkeun dihapunten pisan sareng Bapak pangarang ieu carita samata-mata mung karangan teu aya nu sanyatana nanging tiasa dijantenkeun enteung enggoning urang ngalakonan hirup di alam dunya. Hatur nuhun ka palawargi sadayana wilujeng tepang deui engkin dina carita salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.